Tutumbena salah kita ngajak liburan ke kebun teh, tapi kalakah nyasar ke kebun batur tingali ieu teh. Oh no. Liburan sakola meureunana ieu tetangga KB salemur nepikeun kanya eueuh sasaha laliburan cenah aya nu ka kolam renang ka kebun teh taman bunga ejeung sajabana. Matak ieu teh salah kita ribut we cenah hayu urang oge urang jalan-jalan cenah ka mana ka kebun teh majar teh atuhnya sumringa we budak teh ieu teh siap-siap nepikeun ka make kacamata sagala. Nah haceng teh ieu teh jalana ka dieu asa rada curiga mah nya di dieu aya kebun teh. Tong loba ganeng ayeuna mah cenah urang isian we heula bengsina supaya jag-jag. Kabeneran cuaca teh menikah seger kieu tingali meuni cerah kieu nya tuh. Ieu nu geulis oge meuni ampun nya dangdan meureun erek ameng ka kebun teh cenah jadi menikah sumringah. Tingali beuki dieu teh naha asa beuki curiga naha ieu teh emang bener kitunya jalan teh ka dieu. Ih tapina ieu sawahnya menikah tinggal panen ieu geus karoneng kieu meuni resep jiba aya kolecer sagala. Aya nu terang teh ieu teh daerah mana tinggal Masya Allah menikat indah kieu nya. Musim liburan kieu kaciptanya lamun ka tempat bermain kitu tawana ka tempat-tempat wisata mana teuing pinuhna ciga kumaha. Matakan ieu mah neangan liburanana we anu murah meriah bunga tinggal atuh. Kapalih dieu mah nya jalan teh teu acan dicor geuninganan tuh masih seueur batu kerikil ejeung taneuhna. Tapi keusik nama geus aya ketang teuing keusik nu batur ketang eta mah. Heueuh emut baheula ka tempat abi ge kapungkur mada masih keneh ciga kieu tapi alhamdulillah ayeuna mah geuning entos sarae kantun meureun sapalihna kitu ka lembur-lembur nu sanes. Nah ieu teh geuninganan kalaka dibawa ka asruk-asrukan tingali jalana Gusti nu agung nepi ka ajrug-ajrugan kitu. Cenah mah erek ngajak ka kebun teh tapi kalaka kaleuweung ciga kieu apa salah alamat apa nyasar kitu ieu teh salah kiteh. Boro mah geus dangdan geulis ieu teh geus make jaket sagala budak oge tapi Masya Allah menikat indah kieu geuninganannya. Heueuh meskipun kebun jagong gitu nu ditinggalina tapi ari cuaca cerah ejeung hate bunga mah tetep we bahagia gitu. Ieu teh duka di lemur naon nya ieu mah nuturkeun suami we tapi ieu teh naha asa siga seueur galian kieu nya apa lebah dieu mah tuh aya koperasi sagala itu gunungnya geus meulah kitu. Mungkin meureun nanti payuna ieu teh seueur galian tuh anu tadina gunung teh indahnya ayeuna mah kantun sabelah. Biasa we da geuninganan meureun dirarusak ku manusia. Cek budak teh cenah mamah itu teh naon meuni serem kitu cenah ada lubang di atas. Heuh marukna teh lubang buaya meureun padahal mah lubang naon.